bedana hirup di awal jeung bedana hirup di akhir teh. Pami kapungkur manu misahkeun urang jeung pangeran teh sabasariah nawe. Kapungkur manu misahkeun urang jeung pangeran teh sahalua nawe. Sadoib-doibna tah kon beuki hirup kapanungtungan beuki ngaageungan. Moal aya rasa manusia anu paling sensitif ngaleuwihan sensitifna manusia akhir zaman. Moal aya keluhan nu paling gandeng ngaleuwihan gandengna keluhan umat akhir zaman. Moal aya ngarasa berat nu ngaleuwihan tah kumargi naon ngalangkungan titinggalian dadanguan teh teras ngaageungan kan basariahna haluana doibna kabadna pangbadag-badagna basariah teh di akhir zaman pang tarik-tarikna sora haluana teh di akhir zaman pangarasa beratna doib teh di akhir zaman nepikeun kapang pageuh-pageuhna belenggu teh tina belenggu kebiasaan akhir zaman gitu. Tah mata entong kaget lamun di akhir zaman teu pira hayang iman ge geuning meuni hese. Teu pira geuningnya hayang hirup bener ge meuni hese. Demi Allah teu neko-neko, teu hayang nanaon, ieu mah hayang bener we. Nah da hesena teh alah batang. Tah kedah kahartos. Nah bet hese-hese teuing hayang bener teh. Tah pami digambarkeun mah kitu eta teh. Urang tong hariwang, urang tong ringrang da pangeran urang mah maha adil. Kieu maksudna maha adil. Jarak karuhun urang jeung pangeran sakieu. Keur nepungkeun dirina jeung pangeran dengan butuh ilmu sakieu kitu. Ayeuna jarak urang jeung pangeran teh sakieu kitu. Keur nepungkeun ge meureun butuh ilmu sakieu pan. Tah ieu teh adilna pangeran. Matak moal aya jalmi nu ngagaduhan ilmu luhung ngaleuwihan luhungna umat akhir zaman. Naon margina ya da ngemi kabutuh ilmu na ge sakieu kitu. Apa mah yakin Abu Bakar Siddiq moal nyahoeun ilmu trauma moal nyahoeun. Da jaman harita mah jelema trauma meureun ya gitu. Sayyidina Ali moal apaleun dabatu minal arf. Aya karya cipta manusia nu bisa ngapirkeun jelema etangan menit. Sayyidina Ali mah moal apaleun, urang mah apal. Aya TikTok gitu ya. Aya naon dabatu minal arf gitu maksudna teh. Jalmi-jalmi teman karuhun kan moal terangeun. Tah ieu teh disebatna keadilan. Matak tong ringrang tong hariwang da pangeran urang mah maha adil gitu. Nu kadua tong ringrang tong hariwang da pangeran urang mah Rahman Rahim. Moal diantepkeun urang oseh-osehan. Moal diantepkeun urang ti seureuleuh deui hayang deus ka anjeun teh moal. Da aya welas asihna dina ieu lalakon teh kitu.